Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita kasarung kaliang mau carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados leuwih majeng deui sareng simkuringna dina ngacaprakna leuwih gacor deui kitu nya wargi. Mangga sok lah. Ayeuna urang teraskeun kumahanya kaayaan Juragan Dirman teh sanggeus ningali sawah anu kacida alusna tinggal panen harita geus beak tinggal tutunggulna sakabehna teh eta anu kaayaan katempo kumaranehna dina waktu harita. Indit sia indit kalau ngacara dog bae kos nyawaan sia teh nah jadi patung kabeh saria teh goblok. Cok Juragan Dirman molotot bari muterkeun teutepanana ka sakabeh anak buahna anu masih kene ngajen-jen nangtun can aya anu lempang. Benar sia teh nanahaonan kuas kutoun bae kawatan po kapuguh cirian eta nanaon galangan sawahna nah aya nu ruksak. Lamun aya nu ruksak teangan ka mana arilitna eta padog-padog teh lamun bisa mah susul tewakan kabeh ku saria init gemat init Jok ibu roti harita ngagorbok oge nimrung kana caritaan salakina anu molotot bari nulak cangkeng nutup sakabeh anak buahna. Geus kitu mah harita 7 anak buahna teh teu ngaromong kulantaran sieun laleumpang muteran sakabeh sawah anu geus ladis eueuh pare satangkal-tangkal acan tinggal tutunggulna hungkul. Tapi sanggeus sakabehna diputeran eueuh tanda-tanda aya jelema atawa padog-padog anu ngaliwatan galangan sawah. Pastina lamun bener etap pare beaku padog geus pasti katempo aya nu ruksak galengan teh kulantaran maranehna oge dina pikiranana geus pasti anu maling pari teh lain hiji dua tapi lobaan ngan sanggeus dikurilingan sakabehna eueuh tanda-tanda aya tapak jelema liwat kapal lebah mana bae oge jeung deui sanggeus maranehna neutep ka sawah-sawah anu aya sagigireun sawah Juragan Dirman kabeh oge eueuh anu ruksak aralus teu nempo aya tanda-tanda anu karuksak saeutik oge. Atuh beuki baringung bae harita maranehna teh tuluy laleumpang balik deui ka hareupeun Juragan Dirman jeung pamajikanna. Aduh Juragan, sanggeus simkuring sadayana laleumpang milarian tapak anu maling teh teu aya tanda-tanda aya ngaprak asup ka ieu sawah. Aneh nah naonnya anu tos maling pare Juragan teh sabenerna. Cek salah sahiji anak buahna langsung nyarita kitu. Bener kuring oge ti belah kidul eueuh ti kaler eueuh tewetan eueuh pokona mah teu aya tapak saeutik-eutik acan anu bisa ngabuktikeun yen anu maling sadaya pare Juragan teh jelma buah jurig ieu mah Juragan. Cek salah sahiji anak buahna nyarita kitu. Atuh Juragan Dirman jeung pamajikanna teh silih tutup jurig nu bener tapak saeutik-eutik acan meureunnan katempo aya urut cokor jelma dina sawah atau dina galengan teh da meureunnan naek kana galengan teh pasti kotor piraku eueuh saeutik-eutik tanda-tandana acan. Cek Juragan Dirman nanya deui, bener
kuring masa tuh percaya pisan lamun jurig naon anu beukian pare sok caplok teh sia teh. Ceuk Ibu Rotiah manehna oge harita morongos bakat ku ambek. Leres juragan beli teu percatan mah jig mangga tinggalian ku juragan nyalira lamun bohong bade dikumaha oge mangga sim kuring mah nampi. Ceuk sakabe anak buahna nyarita kitu. Atuh lang ngahulang juragan Dirman jeung pamajikanna teh bari saling tetep. Aduh lamun kieu mah bapak moal cicingan Bu, kudu geuwat ngadatangan Abah Sutiwa. Aduh kudu minta pitulung ke Abah kawas nama ieu mah lain pagawean enteng-enteng lamun kieu mah Ibu. Ceuk juragan Dirman harita nyarita kitu kakara inget ka guruna anu geus lila teu ditepungan ku manehna. Bener atuh hari kitu mah bener gerak tepungan bae bapak ulah diantepkeun kuring mah sieun sagala beak. Aduh kumaha teh hirup atuh berenang urang teh moal bisa dahar duit beak mas beak oge. Nah ieu kabina-bina ting padog teh aneh tapi aneh piraku madog pangkal pare kan aneh kunaon teu madog teh atuh madog berit gitu. Aduh Gusti ari berit balik teu dihayang paling ari pare mah dipaling goblok teh dasar. Aduh Gusti kuat gerak kan itu bae geus arit mana tuh itu sia teh lah pagawean ayeuna mah geus init. Ceuk Ibu Rotiah ruwah riwih ceurik deui bae harita langsung ngusir sakabe anak buahna. Atuh anak buahna teh teu warandieun ngaromong langsung arindit jaba geuning di dinya oge beak bae dicarekan ku dunungan anak matakna leuwih hade indit. Ari juragan Dirman jeung pamajikanna mah masih kena ngajarentul bari ngahulang. Geus lah Bu, gas ayo jang balik bapak rek langsung nepungan Abah Sutiwa bae. Yuk urang balik percuma cicing bae di dia oge. Ieu mah lain pikiraneun memesa sarap kudu jeung Abah mikiranana. Ceuk juragan Dirman akhirna mah sanggeus lilangan saukur ngacanteng ngalamun teu ngomong nanaon langsung ngajak pamajikanna indi teh eta sawah. Atuh geus kitu mah kenceling duanana teh lempang ngalengoy pinuh ku kabingung teu gawe nanaon oge karasa capek kulantaran pare anu geus dibayangkeun bakal panen loba teh ayeuna mah geuningan boro-boro ning kintalan. Sasiki oge teu nyisa barang nepi ka imah harita pambantuna langsung nyarita. Aduh juragan tadi teh si Nyai naroskeun ka mana juragan duaan teu aya cenah mah bari nuhunkeun artos saur nama kitu. Ceuk pambantu imahna langsung nyarita kitu. Aya bae si Nyai mah kepara rusing ke duit naon atuh bi minta duit naon cenah. Ceuk juragan Dirman harita langsung morongos bakat ku ambek. Atuh duka teuing si Magdi banta terangan saur nama kitu peryoge artos tapi duka artosna kanggo naon sareng sabaraha mah da si Magdi mah teu wantu naros. Ceuk pambantuna langsung ngajawab pertanyaan juragan Dirman. Ya gas tapi ayeuna geus mangkat si Nyaina entos tadi disamper biasa ku ujang saha eta teh kabogohna geuning saha eta teh sampai abdi mah hilap namina saha juragan. Oh eta ku suara Tanya eta tadi jemput saur mah
atos anu diperyogikan ku si Nyai oge bade ditalangan atau nepi dipasihan meureunan ku anjeunna. Cek pambantuna langsung nyaritakeun sagala rupana. Tah kapan ibu ke parusing kieu teh? Heueuh tah ari boga calon minantu beunghar mah kapan eta? Teu harares. Heueuh syukur ari kitu mah beunal da leuheung bae atuh. Piraku kabogona loba duit tah hayang mantuan mah. Ayeuna mah geus bi ka tukang dijug kuring aya perlu ibu wayahna ku bapak ayeuna bakal ditinggalkeun langsung bapak rek nepungan Abah Sutiwa heula. Cek Juragan Dirman harita langsung asup ka kamar ngaganti baju teu lila oge geus kaluar deui langsung indit teu ngomong nanaon deui ka Ibu Rotiah anu masih kene diuk dina kursi di tengah imah bari ngahulang kulantaran beuki baluang sieun hirup sangsara kusabab duit jeung emas geus beak ayeuna pare oge anu tinggal panen geus kabayangkeun bakal meunang loba. Ayeuna eueuh sasiki-siki acan ari Juragan Dirman mah harita geus naik motorna ngeblesat motorna teh motor trail nuju ka Palebah leuweung di mana guruna cicing. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Juragan Dirman anu keur aya di perjalanan nuju ka tempat guruna, sedangkeun di imah Mang Omon harita keur ka Cidabungahna bari ngobrol jeung pamajikanana. Bieni waktu harita keur nanya, kumaha Akang puting teh kuring mah penasaran. Nah bener cerita anak Akang teh Juragan Dirman gugur ka Bagong ulah sok padu bae ngomong, ulah sok tuduh padu bae batur beunghar teh meureunan hasil jerih payah komudi urang teh apal manehna teh rentenir geus kabayang tina 1 juta oge bisa jadi 2 juta 3 juta teu bayar bisa puluhan juta. Pantes loba duit oge kuring mah asa teu percaya lamun Juragan Dirman gugur teh. Cek BNI nyarita deui kawas kitu kulantaran kacida panasaranana. Ini maneh teh ulah sok bodoh nginjem-nginjemkeun duit mah eta mah ngan saukur naon ngaranna teh keur nutupan kalakuan sabenerna. Dalamun ayeuna manehna ngandelkeun tina panginjem jelma-jelma anu sok direntenkeun ku manehna, beureunan ayeuna teh geus balangsak hirupna kulantaran kawas teu apal bae jelma-jelma ayeuna mah geus teu harayangeun nginjem deui ka si Dirman kusabab nyekek kawas rek modaran bae eta manginjem duit 100 jadi 1 juta tadi bayar lila teh komo 1 juta bisa puluhan juta, komo lamun nginjem puluhan juta meureunan bisa miliaran nyekek. Tapi kan tempo kabeungharan teu kurang-kurang kulantaran manehna teh muja geus kabuktian maneh ge lain ngadenge si Dirman teh kaleungitan duit jeung emas cenah mati nabrang krasna kadu geus puguh ti dinya oge lamun jalma beunghar biasa mah geus pusing mikiran duit. Kapan manehna mah henteu kawas tenang-tenang bae kusabab duit mah bakal aya nu ngirim deui. Juragan koplok eta teh gugur kana Bagong. Akang mah lain asal ngomong ini. Cek Mang Omon harita nyarita panjang lebar ngajelaskeun sagala rupana. Atuh BNI teh harita ngahulang mikiran tetep bae asa percaya jeung henteu. Kabuktian puting teh ku Akang Bagong teh dipurak-barik
bener lalengit tepara ruguh jeung deui geus diburak-balik ku akang mah parete biasa deui anu ruksak teh hade deui ta eta buktina eta naon eta bagong teh lain bagong biasa. Lamun bagong biasa mah rek balik deui kumaha ada di lebok kumaranehna, tapi kan eta mah bagongna bagong setan jadina pas bisa diusir kurang nya parete balik deui da lantaran sabenerna mah henteu ngan saukur disingladkeun atawa dipoekeun sakabeh mata kawas nempo parete eueuh padahal mah aya da jurig moal beukeun pare ini jeung deui ayeuna urang tungguan kumaha ieu bejana ti Mang Uding sapara kanca kusabab ku akang dititah nuturkeun sakadang bagong kabeh anu rek ngaruksak sawah si Dirman. Ayeuna urang tungguan mudah-mudahan tereh nepi ka dieu soalna geus beurang piraku ngaron ngajaredog bae di sawah si Dirman meureunnan bahaya keur maranehna. Ceuk Mang Omon harita ngabejaan deui anu geus kajadian dina tadi peuting. Anu bener akang eta teh nyata bener sawah urang teh halus deui. Cek BNI nyarita kitu bener terpercaya mah jig bisa terpercaya jig tempo ka ditu buktikeun eueuh nu ruksak hiji ge alus pokona mah sakedeung ge urang panen loba pare pokona mah ngaleuit pokona mah beuh urang teh leuwih loba deui duit teh bisa ngajual pare numpuk deui pokona mah ngeunah ini heueuh jadi jebel beunghar mah ngeunah sagala rupa oge. Cek Mang Omon harita negaskeun barang keur paguneman kitu kadenge aya nu keketrok kana panto dibarengan uluk salam tok 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 sampurasun juragan ieu sim kuring sakara para kanca bade ngadeuheus. Cek Mang Uding harita langsung ngageroan Mang Omon bi buka pantona angka arasup. Mang Uding sapara kanca ka ruangan tamu tungguan sakedeung kitu. Cek Mang Omon harita langsung nitah pambantu imahna supaya muka panto hareup. Mangga juragan manggakeun ku si Mabdi ditampi heula Mang Uding. Si Mabdi oge hayang terang kumaha kayaan peuting teh nah leres tos hasil sagala rupi anu direncanakeun ku juragan teh Nya jig lah ulah loba omong mobi jig tanyakeun mah jog langsung tawarek ngadengekeun ke kuring ngobrol kitu naon da geus anggeus ieu meureun pagaweannya lamun acan wayahna ulah kudu digawe heula ka bener. tos rek sasadayana oge masalah pada malan mah pokona mah si Mabdi oge hoyong terang hoyong ngadangu. Cek eta pambantu jig ulah ngomong bae jig bibi tarima heula Mang Uding tarima heula jig ulah kalangan nangtung ngecetan bae kitu. Cek Mang Omon bari molotot amak beureun kulantaran pambantu imahna masih keneh ngajenten nangtung can leumpang keneh. Atuh geus kitu mah si bibi teh geuwat leumpang reuwas kulantaran dipolototan ku Mang Omon maju ka hareup kolotrak muka tulak panto barang muka lol nongol Mang Uding kebeneran ayo asup kuring hayang nyaho kumaha kayaan teh peuting teh kumaha hasil. Cek si bibi nyarita kitu bari nyanyi atuh pugu bi hasilna mah pokona mah rame pokona mah lamun bibi nempo mah resep pokona mah resep nempo sakadang bagong ngalebokan pare Juragan Dirman beak pokona mah tinggal tunggul nah hungkul cek Mang Uding langsung nyarita kitu tapi ka mana juragan geuningan teu katingali bi. Cek Mang Uding harita nanya kitu bari asup ka jero dituturkeun
ku sakabeh anak buahna tuluy dariuk saenggeus dititah ku si bibi. Ke heula dagoan sakedeung deui oge juragan pasti kadar ieu. Kakara oge anggeus ngomong gitu trojol teh ti jero. Mang Omon jeung pamajikana nyampeurkeun langsung diuk dihareupeun maranehna. Sok ayeuna caritakeun kumaha hasil teh. Nah bener geus ruksak ayeuna sawah si Dirman. Mang, cek Mang Omon bari mencrong kana beungeut Mang Uding sapara kanca anu kacida bengrasna bakat ku bunga. Waktosna kabujeng sep cag dugi ka dieu heula nya cariosna insyaallah kapayuna simkuring teraskeun deui kumaha kaayaan kahareupna di antara Juragan Dirman jeung Mang Omon. Komo deui ayeuna Juragan Dirman keur nepungan guruna, pastina oge bakal nyieun balitungan ka Mang Omon. Cag urang tunda heula sapunyana pegat simpai paturai patepang deui mangga per mios.